Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin anu bahagia. Alhamdulillah urang sadaya patepang deui dina acara ngahanca pangaosan nu katunda nyaeta ngabahas rukun iman anu genep anu neme dibahas 5. Rukun iman aya genep: hiji, iman ka Gusti Allah; 2, iman ka malaikat Allah; 3, iman kana kitab-kitab Allah; 4, iman ka utusan Allah; 5, iman kana poe akhir; 6, iman kana papasten nu sae sareng awon ti Gusti Allah Ta'ala. Ayeuna simkuring bade ngabahas iman anu terakhir, rukun iman anu terakhir nyaeta wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman kana papasten sae sareng awon eta ti Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin anu sami-sami hadir, ieu iman anu kagenep ieu justru ieu teh mangrupakeun praktek sadidinten sapertos dina sagala hal. Segala sesuatu anu tos ditakdirkeun moal aya hiji oge nu nyengsar. Wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin pama minhul mapar. Segala sesuatu nu tos ditakdirkeun ku Allah moal aya hiji oge nu nyengsar. Contoh sapertikeun urang kudu disiapkeun iman kana papasten, arek papasten anu sae atanapi papasten nu awon. Lebah papasten nu sae insyaallah umumna jalmi-jalmi nampi kana eta papasten nu sae, namung dina papasten anu awonna ieu langki jalmi nu nampi. Contoh kecil seperti ieu jalma teh nuju mapah, arek init ka pasar ujug-ujug keur mapah teh beres weh nincak paku atau nincak beling, ta eta teh termasuk papasten ngan papastena anu awon. Ta urang teh kedah iman kana eta papasten. Nah kumaha cirina iman? Wayahna ieu kacugak paku, kacugak ieu beling teh sumuhunkeun bahwa ieu teh mangrupakeun papasten ti Gusti Allah, sabab dina suluhina dina waktu ayeuna di dieu kieu ayeuna ieu teh tapak damel Allah, kanyahoana ayeuna nu bukti. Lamun jalmi anu henteu narima kana papasten bakal kumaha? Bakal nyalahkeun saha ieu nu ngalungkeun beling, saha ieu nu nyieun paku. Berarti eta jalma henteu sami sareng teu iman kana papasten. Justru ieu nu kedah naon, nu kedah diperhatoskeun termasuk nu saur kamari oge begitu kerja jalma anu dagang. Contoh seperti urang menang papasten nu naon, nu awon, musibah nu awon, atanapi nu sae lebah nu awon kudu siap. Contoh urang teh teu tua teu dosa, keur leumpang ujug-ujugan tawang wae nu nyarekan urang teh teu tua teu dosa, ujug-ujug nyarekan eta jalma teh. Padahal urang teu rumasa teu midamel nanaon, teu tua teu dosa. Sing emut bahwa eta teh dikitukeun ku Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kanggo naon? Keur nguji keimanan urang, sejauh mana urang iman kana papasten ti Gusti Allah, bahwa eta teh ngahaja ku Allah dikitukeun kanggo urang. Keun bae tong mikiran batur, keun bae batur goreng ka urang mah, nu penting urang ulah goreng ka batur. Eta teh ngahaja dikitukeun ku Gusti Allah keur nguji keimanan urang. Matak aya keterangan urang teh kedah sobar cek tadi teh segala sesuatu anu tos ditakdirkeun ku Allah moal lepas tina takdirna Gusti Allah. Bahkan dina salah sawios keterangan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadauhkeun, wa qala sallallahu alaihi wasallam, auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran alaihi wassalam
ya Musa man lam yardo biqadai walam yasbir ala balai walam yashkur na'mai fal yahruz min baini ardi wasamai wal yatlub lahu rabban siwai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadauhkeun, auhallahu ta'ala Allah parantos ngawahyukeun ka Nabi Musa bin Imran. Saur Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa, hei Nabi Musa, man lam yardo biqadai, sing sahajalma teu narima kana papasten ti kami, sahajalma nu teu narima kana takdir ti kami, walam yasbir ala balai, tur ieu jalma teh teu sabar kana balai ti kami, ujian ti kami, walam yaskur jeung tu syukuran ieu jalma nakmai kana pirang-pirang nikmat kami, fal yakhruj maka kaluar bae eta jalma min baini ardi ti antara bumi kami, wasamai jeung kaluar ti langit kami, wal yatlub lahu rabban siwahi teangan wae keur eta jalmi pangeran salian kami. Kitu Allah ngadauhna ka saha? Ka Nabi Musa. Hadirin jamaah sadayana, dina eta wahyu Allah melalui ka Nabi Musa, intina sing saja manu teu ridho kana papasten, baik itu papasten nu sae atanapi papasten nu awon. Ketika aya papasten awon sapertoskeun jalma teh henteu sobar kana eta papasten, kana bencana ti Allah, kana ujian ti Allah, maka saur Allah, silahkan anjeun kaluar ti bumi kami, kaluar tina langit kami, sedengkeun rek kamana urang kaluar ti bumi Allah sareng kaluar ti langit Allah, pek teangan pangeran salian kami. Kitu saur Allah. Sedengkeun hadirin jamaah anu mulia, dina keterangan nu sanes Allah ngadaukeun, man lam yardo biqadai walam yasbir ala balai falyal tamis rabban siwahi. Sing sahajalma anu teu ridho kana papasten ti kami, bari henteu sobar kana balai ti kami, ujian ti kami, falyal tamis rabban pek teangan bae eta jalma teh teangan pangeran siwai salian ti kami. Da puguh sadaya segala sesuatu nu tos terjadi eta teh moal lepas tina naon, moal lepas ti ujian ti Gusti Allah. Cek tadi wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin pama minhul mapar, segala sesuatu nu tos ditakdirkeun ku Allah moal aya hiji oge anu nyengsar. Kayak kapayuna urang pan apa bahwa dina sifat 20 teh aya nu disebat sifat kudrat, bahwa sifat kudrat Allah Ta'ala wajib kudrat, sedengkeun ta'alukna kudrat di antawisna suluhi. Ai suluhi teh itu rahasia Allah. Dina rahasia Allah segala sesuatu nu tos ditakdirkeun ku Allah dina rahasia Allah. Sesuai dina Al-Qur'an, idza arada syai'an ayaqula lahu kun, segala sesuatu ketika Allah idza arada, di mana Allah ngersakeun kana segala sesuatu, ayaqula lahu kun, cukup menunjukkan kun, Allah teh nyebatkeun bukti kabeh itu geus aya dina suluhi kun, itu disebut rahasia Allah. Cara zaman nu tadi menang musibah eta teh geus dina rahasia Allah dina kun, ngan kanyahoana geus nu bukti dina kudrat mah geus kun, ngan kanyahoana ayeuna geus irodat. Matak wal kudratu ijadu kulli syai'in aw tarkuhu, ai kudrat mah ngayakeun kabeh perkara anu mungkin atawa ngeuweukeunana. Wal irodatu tahsisu kulli mungkin, irodat teh nangtukeun sakabeh mungkin. Asal mah teu apa, urang teh rek naon keur lempah, rek mincak paku gitu, begitu beres tah kanyahoan eta teh geus dina suluhina. Cara urang ayeuna, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin di dieu pan teu apal tadi mah. Poe tadi urang teh bakal diuk di dieu kieu ayeuna. Kanyahoan ayeuna di diuk di dieu kieu ayeuna teh sanggeus bukti. Pan tadi mah teu apa, padahal eta teh geus suluhi. Geus dina suluhi qadimna, ngan dina kudratna, ari kudrat rahasia ilahi, ayeuna mah geus kanyahoan geus irodat. Wal irodatu tahsisu kulli mungkin, irodat nangtukeun sakalebeh nu mungkin, geus teu naon deui, geus teu rahasia deui, ngan irodat teh tina tapak kudrat. Matak kembali deui kana naon, iman kana papasten nu sae sareng nu awon, ieu termasuk rukun iman. Ari iman teh sadayana alladzina yu'minuna bil ghaib, ghaib nyaeta iman kanu ghaib. Termasuk dina naon, dina segala sesuatu urang kedah tumarima, terutama urang kedah sobar,
menghadapi segala sesuatu. Asobru salasun, ari sobar teh aya tilu. Hiji sobrun alal musibah, sobar kana musibah. Dua sobrun ala to'at, sobar kana to'at. Katilu sobrun alal maksiat, sobar menghadapi maksiat. Ketika orang aya musibah seperti mana? Aya musibah teh seperti orang ical artos, kagarongan atau ical galeh rugi, itu musibah. Ari nu maut keluarga nama musibah, ari nu maut nama lain musibah. Tapi al mautu hakun, maut mah hak pasti. Nah sok disebut musibah ketika aya nu maut punten. Musibah teh lain keur nu mautna, tapi keur keluarga nu ditinggalkeunana, keluarga nu ditinggalkeunana disebut musibah. Maca innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh ketika keur keluarga anu ditinggalkeunana kenging musibah. Maka kedah sobar menghadapi musibah. Musibah berupa kumaha bae urang kedah sobar. Karena hadis Rasul janji na paman sobaro alal musibati kataballahu lahu salasa mi'ati darajatin miqdaru ma baina darajataini kama baina sama iwal ar. Sing saha jalma sabar dina musibah, sabar menghadapi musibah, maka ku Allah bakal dituliskeun ieu jalma ketika sabar menghadapi musibah dituliskeunana 300 derajat keur eta jalma, sedengkeun ukuran antara derajat kahiji jeung derajat kadua ma baina samai wal ar, antara derajat kahiji jeung derajat kadua teh antara langit jeung bumi. Hiji sobar menghadapi musibah. Kedua aya sobar ala to'at, sobar ketika orang ngalaksanakeun to'at seperti sholat, ibadah naon bae urang kada sobar. Margi janji Kanjeng Rasul, waman sobaro ala to'at kataballahu lahu sita mi'ati darajatin. Sing saja manu sobar ketika to'at, ngalaksanakeun kataatan, maka ku Allah bakal dituliskeun pikeun jalma anu sobar dina kataatan 600 derajat. Jadi ketika urang dina kataatan aya waktu salat, wayahna kedah salat, loba gogoda jeung kumaha ge wayahna kedah ngalaksanakeun sobar dina taat. Katilu sobar alal maksiat, sobar menghadapi maksiat, jauhan ieu kamaksiatan, jauhan ieu kadorakaan, jauhan anu diharamkeun ku Gusti Allah. Margi dijanjikeun ku Kanjeng Rasul, waman sobaro alal maksiat kataballahu lahu sita mi'ati darajatin. Sing sajalma sobar menghadapi maksiat, maka ku Allah jaminan Gusti Allah bakal dituliskeun pikeun ieu jalma anu sobar menghadapi maksiat bakal dituliskeun 800 derajat. Ma baina darajataini kama baina tuhumul ardi ila muntahal arsi. Sedengkeun antara derajat, dua derajat antara derajat kahiji jeung derajat kadua eta teh ibarat antara batasan bumi sareng ujungna aras. Mudah-mudahan urang sadaya bisa ngalaksanakeun sobar dina musibat, sobar dina kataatan, sobar dina kamaksiatan. Mudah-mudahan jalma anu sobar sedengkeun jaminan ti Gusti Allah dina Quran, innallaha ma'asobirin, sanyana Allah beserta jalma-jalma anu sobar. Rupina dina sementawis ieu ti sim kuring cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring anu ngadugikeunana, umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.